Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua, sahabat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sedang berkolaborasi bersama Perbuga dan AARD Channel, sahabat ya. Sedang meliput suasana acara pernikahan adat Sunda di Kampung Cigoce ya, Desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia, sahabat ya. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Mustafa. Nikahkan kaulah kanjen. Anak awewe teguk kaulah. Anu wastana. Depi Silvia. Alayan. Nganggo mas kawin. Emas 12 gram. Dibayar kontan. Nampi abi nikah Depi Silvia. Alayan. Nganggo mas kawin. Anu disebatadi. Dibayar kontan. Baiknya buat pengantin semoga dapat. Amin. Bersama Neng siapa? Neng Asri. Ini tadi kampung namanya Kampung Cigoce ya. Terima kasih ya Neng ya. Songkem cium mamanya tak itu mama apun pendiri abdi apun bisa budaya Kalimantan diritan selama berdoa agama mana sing sehat doakan abdi doakan sing direkana menangkan kebahagiaan di para dunia akhirat kabeh makna Gelis 34 nama enggak diperokil makna atau sekedar gelis mangga ngadeg deui ayeuna ngadeg payung bapak gelis aoge ngadeg heula payung bapak sekedar ngadeg heula tengah kasungkem kaset gelis anak ini tinggal di payung teh aya sosok bapak ngaran bapak mah bapak anu ngayuga bapak mah teu apal diri teu apal urang jeung peuting lamun poe ka poean lamun hujan ka hujana ieu teh ngabelaan keur hideung buru-buru penta panghampurana ka bapak sungkem kasar ka bapak deui sungkem ka bapak bapak apun teu sabodaya kalpatan diri aku teu aku kantos diri lamun aku dosa ka bapak bapak doakan abdi ulangan doakan atau bapak sing sehat mama doakan abdi doa sing dilekana menanggung kebahagiaan dunia rawuh akhirat mangga digabruk bapak nanggelis kasih digabruk ceritkeun dina mana ya Allah panjang usia suku abdi sehatkeun anjeun mangga ngadeg deui gelis ngadeg Neng ngadeg ayeuna terasungkem wae ka mamah Bandung kapal ieu aa sungkem ka mamah kapal ieu neng sungkem ka mamah kapal ieu terasungkem wae terasungkem neng aa sungkem teras ka mamah mama abdi mah teu ridho lamun diangkeun dinantu ku mama ka abdi teu ridho angkeun abdi putra mama abdi ngantos piuluk mama doakeun abdi doa mangga digabruk mamana kasih geulis digabruk mama atau terus sungkem ka bapak kapal ieu neng kapal wetan sungkem ka bapak sungkem terus ka bapak geulis
sungkem wae mangga sungkem keras bra kasih tulis anaknya aina mah tulis saha dua lagi sarua budak papa bra doa golok mah engkong boro dipenta jadi penta ge marangan hidup duaan rek di mana we cicing anjeun bra diajar rumah tangga tapi nitip di bapak ulah pasea perkara dunia nu sageutik ulah jadi masalah perkara dunia nu bakal ditinggalkeun nitip di bapak manggeus koleuk isu pagetok ninggalkeun ya alam dunia nitip kudu sielingan perkara salat kadang salat PHP sok malah digabruk bapana kasih digabruk bapak. Alhamdulillah ya Allah doakeun aranjeunna doaan sing tina kanan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair mangga ngadeg neng kasih ngadeg mama minggu dudi ngadeg sadayana mah urang foto genep opat dua para kamu dengan bapak ibu mangga langsung wae mencicipi hidangan anu para kopi sayang gigeun biasa langsung wae kana prosesi ramah-ramah panginten dikawitan pun anu manpamek kalau langsung wae mencicipi hidangan anu para kopi sayang gigeun mangga bapak rombongan di Bandung mangga painten mangga kamu pengantin di tengah mangga AA di tengah di paling di tua anak neng gelis di paling dia tapi hari sadaya painten yuk keluarga besar anu mapor kabinah di tawang kita ayeuna di pahileun kurang sadaya anu paros ngadahongkeun putra aranjeun duanana bapak sopur sinareng ibu Sukaima dahongkeun putrina neng Devi Silvia ka Cep Nurul Mustafa putra kedua di bapak Yayat sinareng ibu Mas Norlela alhamdulillah mudah-mudahan aranjeunna sing tina kanan tapi insyaallah acara masalah jeung acara ramah-ramah semangat dikawitan pun alaman pama dan papa sambil direncang keluarga disiplin di Pamit Garut Utara Kang Kosna Nuwaris ngarencang keluarga sadaya. Doa terbaiknya buat pengantin. Amin. Bersama Neng siapa? Neng Asri ini tadi kampung namanya kampung Cikocek. Makasih ya Neng ya. Bersama ibu siapa ini? Dari keluarga pengantin pria ya? Dari Bandungnya di mana ya? Sigani, Tri. Perjalanan ada berapa jam? 5 jam. 2 jam. Tapi alhamdulillah lancar ya. Semoga semuanya dilancarkan. Ini nyasap. Sasap. Ya pamana. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa tapi udah nyampe ke tujuannya. Oh, harga. Pak, doa terbaiknya buat pengantin. Baru nih pengantin baru. Mana ini pengantin baru juga? Oh, Masya Allah. Udah berapa bulan? Baru juga Setahun. Nah sekarang berbalik. Jadi doa terbaiknya buat pengantin baru apa? Semoga apa? semoga langgeng sehat selalu banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ayah. Ya. Lanjut ini saudara-saudara.